Assalamualaikum. Sampurasun. Palamita sadaya wilujeng patepang deui sareng Abah dina acara dongeng samemeh sare. Dina danget ayeuna Abah bade nyanak judul anu kapihatur carita anu bade dipedar nyaeta si Enyo babak kadua. Judulna taatna hiji santri. Enggana ieu carios, gancangna ieu carita di hiji pasantren. Harita mama ajengan nyauran ka para santri-santrina, atuh harita mama ajengan sasauran, barudak santri karumpul maraneh ayeuna di dieu. Barang kitu mah atuh breng barudak santri teh ngumpul ngahadep di payuneun mama ajengan. Barang tos kitu mama ajengan harita sasauran deui ka barudak santrina. Barudak ayeuna maraneh marawah hayam hiji sewang ka dieu nya ka mama. Anu encan boga meuli, anu geus boga mah kadibawa ka dieu. Gitu saur mama ajengan. Atuh barudak santri harita maranehanana ngajawab, muhun mak, mangga. Gitu. Atuh geus kitu mah saur mama ajengan teh. Nyajig geura arindit engke geus marinang hayam geus baroga bawa ka dieu ka hareupeun mama. Gitu. Saur mama ajengan teh. Atuh barang kitu mah barudak teh tuluy ya pamit ka mama ajengan. Gawe maranehana teh arindit nu balik heula kan ka lembur nu deukeut manyokot hayam. Atuh nu teu boga oge aya nu meuli ti babaturanana. Aya pokona mah tujuanana manehanana baroga hayam. Atuh si Enyo oge harita teh manehana mah da deukeut ka lemburna.
balik heula bari mawa hayam da puguh maneh namah ngukut kolot nate ngukut hayam boga geus menang hayam balik deui barudak Santi nu sajena oge harita geus kumpul deui bari ngarelek hayam tuluy ya harita ngahadap deui ka payunan mama ajengan. Maranehanana nyarita kieu manimeh bareng nyarita teh. Ieu mama parantos abdi sadaya parantos garadu hayam ieu parantos ngabarantun hayam. Kitu cek barudak santri. Si Inyo oge sarua keneh. Barang kitu atuh mama ajengan sasauran deui. Nya tah ieu nama maraneh geus nyarekel hayam, geus ngarelek hayam, geus baroga hayam hiji sewang. Tah ayeuna mama dek mere tugas ka maraneh. Eta hayam sok jig parincit kumaneh. Tapi ulah ngahiji maraneh kudu mencar. Pencit eta hayam dinu kira-kira eueuh nu ningalikeun ka maraneh. Kitu saur mama ajengan. Atuh barudak santri harita ngajawab, "Muhun, siap mama." Cek barudak santri meh barang kitu mah tuluy atuh barudak santri teh harita pamitan ka mama ajengan dek arindit manehana teh tuluy arindit ngabreng tidinya mah tuluy paburencai leumpangna neang apa kabehanana neangan tempat anu kira-kira mah aya nu ningalikeun aya anu indit teh aya anu asup ka imah kosong anu geus seubeuh teh dicicingan kira-kira eueuh nu ningalikeun aya anu kana guha da dina guha mama aya nu ningalikeun cenah aya anu kana tengah sawah kana kotakan kana jero pare da cenah mah aya nu ningalikeun aya anu ka kebon tiwu asupna teh da cenah mah aya nu ningalikeun gitu. Barang geus nepi kana jero kana imah kosong atuh luak liuk yakin eueuh ningalikeun barudak santri teh cecet dipencit ku sorangan eueuh ningalikeun bawa aya nu dipencitna dina kebon tiwu dina kira eueuh ningalikeun ceuk manehanana aya anu dina tengah sawah dina jero pare pencit eueuh ningalikeun jero guha nya kitu keneh dipencit eueuh ningalikeun harita atuh kira-kira kitu mah kabehanana geus dipalarencit eta hayam teh geus dipalarencit geus kitu mah breng baralik papanggih deui harita teh rek ngahadap deui ka mama kiai ngan aya saurang nu teh dipencit teh eta hayam teh nya eta si Enyo barang babaturanana atuh barudak santri ningali si Enyo kitu teh atuh da puguh ka si Enyo mah ngalarewaeun baturna teh da nyaho si Enyo mah anak bangsrat pada moyok wae pada ngahina wae pada ngaledek barang kitu teh ningali si Enyo teh dipencit mah kabeh baturna geus diparencit si Enyo macan dipencit atuh puguh pada nyeceleh pada nyarekan pada ngaledek gitu si Enyo mah kalem we da puguh sifatna si Enyo mah teh sifatna jelema sabar manehana memboga prinsip boga keyakinan manehana mah boga keyakinan boga prinsip
lamun aya caritaan ti batur teh manehna mah kalah indit gitu. Tara digugu, tara dilawan. Eta teh tuluy ya breng we kabeh ngahadap deui ka payunan mama ajengan. Barang kitu tuluy ya barudak santi teh nyalarita kabeh meh bareng. Ieu mama parantos diparencit abdi sadayana hayam teh gitu. Ukur si nyok nu teu dipencit mah kitu bari ngaledek ka si nyok gitu. Tuluy ya teh saur mama ajengan teh harita nyari sasauran deui. Sasauran. Sok atuh kadarieu. Bawa ayam teh. Ngalampeurkeun badak teh tuluy ditanya saurang-saurang ku mama ajengan teh ditaros. Di mana mencitna eta hayam teh jeung eueuh ningalikeun saur mama ajengan. Cek badak santi teh ngajawab, "Teu aya nu ningal abdi mah mencitna ge dina jero guha." Nah kitu cek nu saurang deui. Mun abdi ge teu aya nu ningal cenah itu mama. Abdi mah mencitna oge dina tengah-tengah sawah dina jero pare anu moal aya nu ningal cenah batur ge. Kitu nya teh saur mama teh. Cek nu saurang deui abdi mah di kebon tiwu mah dipencitna oge teu aya nu ningal, teu aya nu ningalikeun. Kitu cek nu saurang deui. Abdi mah dina ieu di lebet guha teu aya nu ningalikeun. Gitu. Kabeh jawabna rupa-rupa gitu. Nu ditu nu di dieu pokona eueuh nu ningalikeun. Ayeuna bagean atuh si ieu si nyok ditaros ku mama ajengan teh. Nyok, naha geuning maneh mah eta hayam teh hirup keneh teh dipencit. Kitu saur mama ajengan atuh si nyok teh harita ngawaler ngajawab kana pertarosan mama ajengan. Manehanana mah beda jeung batur jawabanana oge. Mohon atuh mama, ieu hayam teh ku abdi teh dipencit. Da abdi teh atuh lumpat ka tengah sawah, ka tengah pare anu tengah naon ka lebet pare. Tetep aya nu ninggal. Lumpat deui abdi teh ka kebon tiwu, kanu jauh ka itu kanu tebih ka itu ka dieu tetep aya keneh nu ninggal. Abdi teh lumpat deui ayeuna ka lebet guha. Di lebet guha teh tetep keneh wae aya nu ninggal ka abdi masih keneh aya nu ninggal. Dicanak deui ku abdi teh ka lebet bumi anu kosong nu lami teu dilebetan. Da anggapan abdi mah teu aya nu ningalikeun tapi tetep aya nu ningalikeun. Tos ka itu tos ka dieu oge tetep. Nah atuh abdi teh teu wantun da saur mama kitu. Ulah dipencitna kedah dinu teu aya nu ningalikeun. Abdi mah mangga we sadaya-daya ti langkung mama. Abdi mah da teu wantun da di mana-mana ge geuning aya nu ningal ka abdi gitu. Gitu harita cek si nyok. Atuh mama ajengan barang harita ngupingkeun kana caritaan si nyok teh colohok anjeunna ngarasa kagum. Ngerasa bahagia geuning di antara murid anu sakitu lobana teh, murid anu sakitu mangratus-ratus teh ukur aya hiji geuning anu merhatikeun. Tuluy atuh mama ajengan harita nyarita. Harita naon kitu sasauran deui ka si nyok. Saha nu ningalikeun teh nyok? Saur mama ajengan. Si nyok ngajawab harita. Nu
nu ninggal ka abdi teh teu aya kajabi geuningan Allah Subhanahu wa taala. Pan saur mama oge waktu harita sering nyarios, sering sasauran urang teh ka mana mendi oge ditalingakeun Allah uninga sok sanajan urang di jero guha, sok najan di pokona mah dinu jauh ka itu ka dieu, dinu tepih ka itu ka dieu ge saur mama teh kitu pan. Janten abdi ka mana-mana ge ngaraos abdi teh di tinggal ku Gusti Allah gitu. Harita atuh cek si Nyo barang ngupingkeun caritaan si Nyo kitu mama ajengan langsung ngarontok ka si Nyo bayi diusapan. Harita bener-bener Nyo geuning maneh mah Santi nu paling perhatianana, anu paling taat ka guru. Bagja kami boga Santi seperti maneh teh nya maneh atuh hirup maneh sing manfaat, sing berkah, sing maslahat gitu. Saya mama ajengan saya atuh kumaha cek si Nyo amin nah gitu. Atuh barang ningali kitu mah bangsa santri-santri nu sejen manehanana ngarasa ngiri, ngarasa sirik ningali kasih Nyo anu diusapan ku mama. Geuning si Nyo teh anu dipika mengewa ku manehanana, anu dipika cecep anak bangsa teh ning ku mama ajengan mah sakitu meuni paling dipikanya magarkeun teh ilmu nage beda dihurukanana oge gitu. Terus sarua jeung urang berarti mama ajengan teh pilih kasih gitu. Ngerasa ngiri jadi tetap kasih Nyo teh pada mika ngewa kalah tambah pika ngewa dan ngerasa iri gitu. Itu mama ajengan gitu mah atas gitu mah tuluy nitah bubar ka barudak teh, ka barudak santrina nya tuh barudak jiga ayeuna mah geura baralik deui ka kobongna masing-masing. Ayeuna tuh mama mah dek istirahat gitu. Ngan ieu si Nyo mah wayahna ka itu ka imah heula ieu mama pang mencetankeun dada teu ngalarinah awak gitu. Saur mama ajengan barang ke kitu mak tuh, barang geus kitu mak tuh buriak ke barudak teh harita mencar arindit anu ka kobongna masing-masing. Iwala si Nyo harita anu ngiring ka mama ajengan lebet ka bumi gitu. Tah atuh pamiarsa para mitra atuh dina carita ayeuna ieu dongengna samemeh sare atuh dina carios naon dina judulna taat ka guru nyaeta Nyo babak kadua cekap sakieu heula. Insyaallah engke si Nyo dina babak katiluna urang mun abah bade medarkeun deui cariosna si Nyo babak katilu. Nuhun atuh hatur nuhun ka sadayana nya. Abah nyuhunkeun dihapunten tina sagelar pikalepatan sareng
kakiranganana kasadayana. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana nu parantos ngaganggu waktosna kanggo ngadangukeun ieu dongeng ieu carita dongeng samemeh sare. Nuhun ieu mah nami nage dongeng atuh. Dongeng samemeh sare mepende ieu mah. Hitung-hitung mepende non kitu kabudak dek sare hese sarena tak ku abah dipepene kitu dipangdongengkeun. Nuhun kitu atunya bala mitra. Ayeuna atuh ieu non kitu carita teh urang teuneun dina haneuleuh ieum urang tunda dina hanjuang siang diteuneun pikeun sampeureun ditunda pikeun alaeun gitu. Nuhun pramios atunya kasadayana abah ieu pamitan. Assalamualaikum. Eng ing eng.